benteng makanan. Iya, kata dia. Oh, ayo madu tesiun bukan kata caca. Kumaha lamun aya? Ya, ayam mah dicekek boy. Oh. Mau goreng naon kurang goreng. Pambara lain. Genset lain. Goreng naonan. Baru kana rek sieun. Sieun baru kana si cepot tuh. Turunan lain sieun ku katot kaca. Ayam mah dicekek boy. Oh, ya. Katot kaca teh kerutina teh nonton leho. Coba nonton bool. Coba nonton bool dosol. Katos ongkok katot kaca teh. Nah gitu lah itu. Syanu ketos teh. Yang lah. Dosol saha? Kata abdi. Nongkok bool teh saha? Kok majikan abdi? Lain gitu tadi mah. Demi Allah gitu makan. Saha? Lewan teh saha? Abdi kan. Untuk pilok abdi jaga. Itu kos berapa? Benar deui kumaha baca. Ya, hari tadi kita kawan. Kenaon sia di. Kenaon. Cicing we. Oh, kercicing tapi kunaon lupatan. Oh, cing. Panglam lupatan. Aku suku atuh kan. Ya mau kerja gua mau lupa tadi. Halo jeng sia. Halo jeng sia. Aha. Siap. Siap. Benar sia nyokot layang jabut kali musada. Benar sia nyokot layang jabut kali musada. Beres bulan. Ayah. Ayah. Rek dijual. Tahu maksudnya? Yang terang we. Majus siapa? Majus siapa? Jangan. Meletak gitu di cebol. Ya, saya tengah naon dulu. Ayo siap ini. Ini. Mana ya? Jing wajah. Di kamar ya. Nah, kalau dia nggak dulu. Udah siang. Api lah. Apa
Dan yang mau bisul mengatakan dulu aing dulu pungut aing dalam wani segitu kedengaran bener siap memaling layang jamu sekali musada beres lah bener di mana si layang jamu sekali musada ayah jadi gua di titah usaha siap saya nulita naon maksudnya siap nyopot layang jamu sekali musada yang terang gua aduh anjir dia jadi maling nih gini dari bangsa ini tadi tanya kata agut di titah usaha karena yang nulita kuat ngaku siap dek dijual itu eton dia kula siap dia kula mau gimana gua majus siap teh majus tengah aja kan setan teh siap dia gimana seorang putra nafsu ngebudut-budut amarah kekawadahan mau doang ke rumah oh lah ini sekarang gitu ngan hanya kalau ini nama ngegerang teo simaan jadi mau temeran ompong ini nama huntuna ompong ada tuh bagus berapa bola matu nyekut sima aing sima mau teo geter jadi ini nama ya kurang ajar siap lah kurang ajar kantos Sawios kurang ajar dah abdi mah di sekolah pengalaman paku sekolah pun upami salira kurang ajar tah teka hartos abdi molik-molikun we siapa molik-molikun surapi kita dibalikin mah tutung lah ya nemal we siap nah turu jepeng di abdi
upangna diayakeun sungut ge jang ngobrol. Bener siap menyokot layang jamu sekali musada. Sumuhun abdi. Rek dikumahakeun sia ta layang jamu sekali musada. Hah? Dijual. Udah disimpan we ku abdi. Nulita. Teu aya ieu mah. Abdi we maksud abdi nyalira keluar. Maksudna Saya maksudna naon? eta kadiekeun sia eta layang jamu sekali musada. Ake heula. Di kebugan atos abdi teh. Di teungeul atos satu kudu aya kuliahna bulan. Anu harti rek dijual. Ya kumaha abdi we tos aya di tangan abdi bulan. Eta si cepot ngaronyeng. Ngan abdi mah bade naroskeun salira sumping ka dieu teh butuh ku katerangan atanapi butuh nyawa abdi bulan. Aing kudu narima katerangan ti sia. Oh, da kitu dirinya mah. Ojo dume sampean, ojo neko-neko. Pedah datangna ti jelema nu kieu model abdi pucel, jadi teu narima aspirasi. Abdi teh seolah-olah hargaan teu nampi datangna ti abdi mah usul teh gitu. Jadi hak asasi abdi selaku manusia mah diukur ku tungtung sapatu salira gitu mah. Sedangkan namun ningali kena keadilan pan beureun adil teh jang salarea. Setiasa diwilah-wilah. Gitu. Ojo dume sampean begitu carana mah. Ngaranna ge keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia amarga perasaan aing jadi lain wayang. Mana ya adil teh? Pelabah mana adil lah kulan. Sok. Edan siap. Berarti moal dipasrahkeun. Moal bade ngayakeun tindakan naon upami ku abdi ieu moal dipasrahkeun. Dipaehan siapa? Nekat bener ya. Nekat pada mana? Terus ngaronyeng. Wani sakitu mas ya. Mulai anu bisa misakeun jiwa kejapak katot gajah salah lurah tamtaman. Dibanting siapai Nyangak abdi mah. Nyangak pasrah. Dulu orang kerja. siap. Mangga. Woi, woi, modal
itu awaknya dari awak teh bisa dipijit edan oi disangka tukang pijit Bisa bapak ilmu. no nagan dibuntang dibanting terkere-kere Orang Cirebon. ora cecil boncel hebat si Cepot Abi teh aja kan. saingan atuh teuneu Abi teh aja. adio siap delang siap delang ya nah udah teh Galang itu saja. saya mau galang goblok naon ieu Hah? naon Dalang itu saja. eta capek belum nah eta bisa kacapi beureum dulu pada dikumahakeun tak rojok mata oh boleh ngajotos mata ya mangga Kebian. mangga bener mangga modal siap daca hebat aing boga gelang candra kirana Dalam Chandra. dibabuk siap wae ku gelang candra kirana bakal hancur gunung hancur lautan saat dulu wah bohong rasakeun ieu gelang candra kirana modal siap Usang gorengan. lapar aduh etan siap ditinggal ku gelang lapor hebat siap oh Muhammad tinggali tuh cecel tuh boncel kok waduh aya di bulan salawih ditantang aing siap mangga eta mah bulan tuh mati dulu yang mau mati eta matu bisa so teh mati lamun matu urang jiwa urang teu mota salah atuh da salah deungeul salira teh niatna goreng teh ayeuna ngadon nyiksa abdi jelema nu leutik ieu nganaonan kumaha lamun ka jelema anu ningang teu boga naon-naon wae paeh ya gelang candra kirana eta kuku pancanaka Lain kan bisa dalam mah. ulah dirojokun ulah disalahgunakeun anuran mah tapakuran eta kuku pancanaka teh panca teh 5 enaka teh kuku kukuhan anu 5 waktu Paulus gitu. Sur Paulis ya gitu tadi kukuhan anu 5 waktu peh ulah mota jiwa teh bakal mati kira peh ayo matuh mah sholat shot lamta shotna sikul kauli lamna lainul kolbi takna tarpul basi tuh naon teh teh hartina son sikul kauli geus ngajauhan kena rupa-rupa dimasyiateun pina geus dijauhan komo maksiatna Tengah aja.
lainul qalbi leuleus hatena ngaran-ngaran jelema geus leuleus hatena kena ucapna kena tekadna kena lapakna istuning mulus rahayu moal pikang ngewaun batur tarang ngagogoreng batur artina nu nawetahna disatukeun akal jeung elingan landung kanungan layar Aisyah kaituna malapah gedang DP anak asor sopan santun tawadhu tah nu salat mah ayeuna bere salat keur ngomongkeun batur aya nu teu bener dina salatna sia siga heueuh we tukang salat Salatnya teh maghrib ya umus mata oke ulah mangeran ka salat selain nah ulah mangeran ka salat di mana orang mangeran ka salat nempot di lemah teh salat bakal izin ngewa bakal ngewa ulah mangeran kena Islam di mana orang mangeran kena Islam nempot teh Islam bakal ngewa mangeran maka Allah berapa di mana orang mangeran ka Allah deuleu nempot nu kitu nu kieu teh da makhlukna tunggal makhlukna lain hinaeun tapi pujieun wungkul dorna dipika geuleuh ku salarea daduk dalangna mah di manian ku jelema ku dalang mah da nyaaheun terus eta gelang Chandra Kirana gelang teh buleud buleudkeun tekadna Chandra teh bulan Kirana caang lir ibarat caang bulan 14 teh geuneuk teu meleut-meut balimbung timur sasapuan balungbar timur sasapuan ati putih cahaya heran nu heran sabdaning Allah nun Gusti abdi nedah kutulung ing macur indatullah burung macur sarangenge burung macur naropet sarangenge sarang eo ieu euy euy ngajedak wae siap odaran kayaknya ieu euy ayamnya oh sering sakarupon di luar katok kacadok ngajak dulu kita ngajak dulu sim kuring bade naroskeun ai sarila salaku naon di negara naon tugas salaku lurah tamtama ai tugas lurah tamtama naon ngamankeun negara ngamankeun negara nah tuh ngajak dulu ya aman mulai ngamanukeun nah lurah tamtama teh geuning amankeun aing rek mewah bangsat aing bangsat naon ieu bangsat layang jamus kalimut sada saha nu bangsa apaan siang maling rumah saya nyokot rumah hos oi teh maling sanes eta siang maling manu batur daya nu abdi mau cerita siang ai heueuh masya teunung sok geus sangharpon ka kaca itu usik saja ai oh ngajakan musik mana jadi akan manu jual beli bayangan gua ini makan kopi bayanan we termasan tidak bayanan wae Pak bayangan kagok ini nengok kan bakal bisa tapi oh untuk cecemiran dulu hah untuk cecemiran dulu nah nugel mah gitu nugel mah tong boro pangih jeung jelemana aya senalna dialungkeun aya hayamna dibaledog
geuleuh. Air bablah yang ngaruh aja. Aya apapna yang dirojok. sok siap hayang jago bukan naon cian Sok mangga. Siap kan? Sok. Bade diserang, bade nyerang. tapi kau nonton sok serang lain Bade diserang. sok bang besi karena bos Karena kisah itu kita gebek. Karena kayak keberan jago. Ngomong jago. siap kan sok Ayah bejana. Lapar kan. Gejuk suruh kita mah ya bejana. Gerakan kalau ngampi ya. sok Iya nah. Karena balik mah tangnya. Jadi omnya kesekat. Karena kayak dia. Ayah bejana. Oh, udah main sama tuang gelut satu. Ada yang mah. Usik boy. Tukang pasok tahu. Bang pasiang lapo yang main nama Juli. itu si Mai LT Itu tukang masak tahu. Oh, siap. Balangkeun. bang siap Anjir. Cuncurungan dulu kenapa tuh? Yang nyeri yang hayang kiri, Udang. hayang kiri, hayang dahar polri. sok siap ya kehok Pasang. Pasang 25. rasa wajah beraya Saya motor siap tinggalkan tak kacang ramah tinggalkan tak tinggal ikut. bunang tot tinggalkan Tinggal ikut. Kepada hebat siap wai mau kering tempat Iya. luar biasa monitor tipu bakal dah kepret kepret kecil ramah lagi rojo wai itu naon lagi kepret hebat edan macus di belum Saya tak kau bisu dan bejus wae. Iya. push Udah. Hebat terpancing praja gitu lah. luar biasa si Cepo Cik siap Penasaran tuh anak. coba gunakan siap aing can pernah kategor ke mana hah buka ilmu naon siap sok Kita tuh naon abdi mah. Nah, bukan ilmu naon atuh abdi. aing can ngarasana naon siap sok cobaan aing sok Apaan bang? gunakan kain Oh gitu. ya Hati.
Enggak, koyong ulinga. sok Cawe lagi jauh. Lulus siapa? Tanda keagungan. Di rumah yang gede nggak goblok aja punya ngacur lo. Pokoknya kan maju-maju. Yakin saya yang bobo. etam siap coba gunakan kakak terkecak lulus Lalu tiga mah. Nuju naon ieu teh Rama Serang Putra Singgalo Lerdi teh. Nuju naon ieu teh? Siapa lah? Lulus. Tuang guna tuh. Enggak tuh kalau nutan ansat. Boleh wasong. ampun cepot ampun asa cari kapuk kehujanan cepot Jadi kurupuk katisan. ya Ah gitu belut mah. ampun cepot ampun Terus ampun baik kumaha. jagerkeun Yang geus cager darek balik we Kayak cangkeun. moal nyiksa deui ka abdi. moal Mau berjajan. Moal gara jajan ka abdi. duitna latem Lain jajan selain. Anaknya atau jadi tos cager rek balik ngenaing hayang nyaho eta layang jago sekaligus sadarek dikumahakeun tenang. Tong hariwang moal dikukumahakeun. Abdi mah hayang nyabak kungkul. Hah? ya Hayang nyabak kungkulkeun. Sim percaya keke bakal mulang deui ieu layang jago sekaligus sadar. ya atuh ai bakal dipulangkeun mah ngitip cepot Tong sieun. jagerkeun aing Kasaha? pamane Pentak keur buka cager. Cager. saha Tukang rebab lu bukan cager. Pentak. Sok pun tawakul sok caritakeun kumane. Hiji we kul wallah ku ahad Allah. Sok Rap sidakap sinaputunggal materi babahanan catur driasa catur araning opat ria araning angan sir budi cipta rasa hebat eta ilmu geus nepi kadinya pot ah mohon cepot aing sadar cepot sadar Selada. dina mangsa aing neangan tir takamandalu aing nepi ka panggih jeung diri aing sorangan mohon geus diingatan aing mohon cepot aing rek balik jageurkeun anak aing hiji cenatnya rumah hiji deui ya Pendek negara. lulus cepot ah lulus sok namanya ge tuang rama pan nyaet harap sidakap sok menyepan minta ke Allah minta ke kagungan dan perhubungan mah maha dina sagalana bujeng hingga kena kelakuan urang kena utek na hati kusi tingali sok berdi Gusti abdi bener jageurkeun sok ngan ulah segala di aku Lah, nah kata kaca mah segala di aku si lain mah rasa. buka panca braja braja musti braja wikalpa
Raja Wisesa Gatot Kacana goblok naon Kalau dia tarompet sumbang nggak di aku. buat tarompet sumbang yang mereka gangul-gangul Tiupan gitu. Sare di Tiupa. sok lepaskeun tidak pengakuan diri sesampiran awak sesampaian umur ukur boga gaduhan sariring-ring dumadi sarekak saparipola urang teu boga dayana upayana la haula wala quwata illa billahil aliyyil sok teu daya teu upaya sok Tengok biasa. teu daya teu upaya luar biasa itu eta ilmu bener-bener kaula urang tamat lamun boga ilmu kitu pi guru ieu jigana guru baha guru naon aja ya keur simah bakti baha guru hapunten baha guru wah guru dorna dorna gitu mual guru keun si kuring mah murid mual Nggak ke balangsat. iraha ka murid keun nya teh dacan jaga cuma jeung na kumaha naon teh tungkul ka si kuring Naonan, tunggu lansak. hebat eta ilmu kaula kataji turunkeun atuh ilmu teh turunkeun kumaha turunkeun eta ilmu lulus kitu Aduh banyak yang mau orang. gampang ilmu lulus mah Wajib Kang. kumaha carana bersihkeun hate sok aya kalimahna aya Teruskan. kumaha kalimahna wir yang wir dok candok wir yang wir dok candok dok candok itu siapa yang Sekali teh Kang. Di hanap nih. dari wir yang wir dok candok wik dengan ini ngokan Beda, emang beda deui. masa beda itu dia udah masalah dari mana Kayak mania ieu lurus ieu teh hanya ilmu kitu Saya aja kan. satu dia gerak Kematianan. lurus apa guru berini tuh igal kumaha gitu nengklak bisa nengklak oh sasaha Dan narumutan sedana itu. sok yang itu oh beri nengklak pengasasa nengklakna mau diri wah sok Masih yang serupa ada yang Tadi sesuatu mah guru. Manikin serikat tidak. Ada serupa ya. menceritakan wah guru ini naon kalau mungkin ya Jamin sama Gelo. aku jelma Ada jelema tuh gelo. ay monyet teman wir yang dok yang kakiku semua ini nah gitu tungtungna lulus gitu biar kasalina sok wir yang dok yang kakiku semua ini lulus Waduh hebat nuhun Maha Guru. Cik cobian kaca. Nuhun Maha Guru Gusti 20 besar kata wir yang wir.
Waduh. Biasa nih satrik deh. Satrik senang lulus deh kayaknya. Lulus deh. Hebat luar biasa gitu. Atau nabi kan tukang kimlong itu biasa. Aduh, cagerkeun Raden, Jaga kemana? nu remeh deui. Wir ya. Dong. Pakiku, ini dutan. Lulus. Nah, itu. Paling kan lulus kene tuh, aduh. Lain. Aduh. Lulus. Cagur. Aduh, nah gitu. Hebat kita. Mohon. Nah, gitu. Bawa duit. Ya terus mau mahar ramai. Sebelah weh. Gawe ya, saridona. Saridona. Oh, tenang ke padihan. Sangkupan. Tah, ayeuna mah kieu. Wah, Bangengan genjing dulur wing. Dulur wing. Kita dulu si guru. dulur maha guru. Saha. Si cepot yang ke dieu. Saha. Si cepot yang ke dieu. Cepot kabarnya trik. Si cepot mana? Si cepot. Cepot tua kawana. Anak Semar. Heeh. Syarira. Sarua ya ke cepot. Itu bingung. Oke, kita dengar tuh si kolak. Bisi ya teh bisa jadi fitnah. Anak Semar. Oh, Anak Terina. Jadi cepote Ya dua. ayat 2. Bisi terpercaya, bisi fitnah karunya manehna. Bawa ka dieu pangneangan keur ditu maritis panteangkeun bawa ka dieu. Gitu, pikeun ngabuktikeun yen si cepot teh teu maling. Oh, tuh. Berarti ya teh cepot aya hiji deui. Ya. Pokoknya di waktu sekarang kamu jangan banyak bertanya. guru teh ke guru. Jangan cincin-cincat ke sana ke sini. Pokoknya kesan ambil si cepot. Ada cerita. Dengan jangan cengengeng. Gitu. Ya, bawa ka dieu. Timbalan. Amit. Kade eta Naon? ajian tong dipake ka saja kade. Olah. Timbalan. Kasih dan mau lah. Siap Bang Guru. Siap maha guru. Yuk, rumah Pak bawa ka dieu. Lulus. Oh, coba guru teh. Beras. Iya, teh. Ada kini loh kan lulus. Boleh ngapung abi teh. Masuk mah. Wah. Cata wae Bang Guru. Humoris. Awalnya salah tukang kenang gitu kan. Naon boleh ngapung aduh hiji. Iya kan. Jor-jor gitu. Nah, yang lulus deh ini. Naon ieu. Mengaku udah. Lulus. Jagur. Oh, gitu. Ah. Ada. Waduh juk mah. Sekali ke dan Balik deui. Boleh teh. Terus jauh-jauh. Pohon ini kok. Mau ngapung ah.